Satu. Belajar be. Jika Ronaldo, no. Ronaldinho, Pak Legend. Alah, gagal, oi. Wah, kabingung jika tongo. Iya, cara nanajong mah. Tuh balik si Legend mah. Sorry bro, tendangan tongo. Lama kali jalan antum. Siap Syekh, maafkan. Ini hutan, sawah, kita beli, kita bikin apartemen. Siap Syekh. Ini sawah, hutan, kita bikin apartemen. Antum tahu rumah RT? Tahu. Kurang, rek kedatangan tamu di timur, rek ngalah duit. Hore. Halo, Syekh. Bagaimana dengan kesepakatan kita? Siap, Syekh. Warga sudah setuju. Tapi, Syekh, RW Belegug dan Gondrong Belegug belum setuju. Tenang, aneh kasih pulus. Oke, Syekh, kita lihat-lihat. Aduh, sakit perut nih. Pak RW, Pak Juragan. Damang. Alhamdulillah. Itu saha juragan? Jika si Ubed tukang copet nih. Gagabah Pak RW mah. Dia teh bodyguard anyar. Pak RW, aya pi omongan bakal aya tamu di Timur Tengah rek nyurpei lahan urang. Kumaha kira-kira? Ngadek dinaonkeun lahan urang. Urang jadikeun apartemen, sabangsaning hotel, kafe, pokokna mah kudu megah. Mun teu setuju urusana. Terus kumaha ayeuna kira-kira Pak RW setuju teu? Wah, urang mah nika awak lebur ge moal setuju. Hayu urang ka si RT. Oke. Karana yang domate ku aing diliwat geura. Lewat mana mah? Hampura geus ningali si timur. Bodaigna panjang, halisna gede. Tunggu aneh. Halo Pak RT, halo Syekh. Warga, hari maraneh daek disuap. Ku si timur ku duit. Rajan orang jelema tega blege, orang memoal. Kudu ngajual. Peninggalan. Karuhun dewek. Sawah, kebon, cai. Tah, ning saladar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu di urang pertumbuhan tika subur makmur kieu. Ningali koaci, ningali
Saleh ari pucuk sampe ieu ti ka kieu rek kumaha beutina ya Allah. Terus tinggal ngamumulena masyarakat ieu di urang ieu. Mudah-mudahan we bisa ngelestarikeun alam nu aya di urang di dieu. Yang ningali kangkung ieu jeung eceng lauk kita pakuraneun urang ieu. Cing hayang teh sing bisa ieu masyarakat nu aya di urang ngelestarikeun akana ieu alam. Ieu kumaha lamun diambil alih ku batur ieu sampai ka terjadi engke kahareupna. Ieu lahan urang ketika dicopot ku batur aya beja cenah rek diambil alih. Alhamdulillah kalapa limus muncang ti kala leubeut kieu daun kalapa nu oyag katepak angin. Maregang nanahaun eta teh ngareuwas ka dewek. Ih, aya Pak RW jeung nu galondrong. Hei, mang lecet euy. Lain katinggalina siga bararungah kieu, meunang milik naon nya ya. Kela urang dieu urang. Meunang kabungah naon ieu Ku teh beja-beja ka urang aing mecing atuh goran-goran kumaha ieu. Boro-boro kabungah wae sedih pikeun aya ieu teh. Galau jiga tongo. Jadi kieu wig. Jadi kumaha ieu teh? Sok jelaskeun atuh. RT jeung warga geus kasogok ku si Timur. Ngadek naon jeung kasogok sagala? Tanah urang dek dijual ka urang asing. Cek saha rek dijual ka batur ka gabah ting. Aslina wa si RT teh geus nanda tangan jeung warga teh. Urang dek ngalawan ngan kur opatan. Urang mah opat ge maung, batur mah loba ge emre. Ong siga tongo ku uleun. Siaplah. Saya nu majuna. Seh. Kenapa jurannya ganti? Kerjanya gak bener, ana ganti. Ana kasih nama Silangir. Pulus ana banyak, orang kebener saya pecat. Oh iya. Kumaha Pak RT kelanjutan anak warga? Ya saya butuh bantuan buat nyogok warga. Gampang, pulus ana banyak. Penuh kan? Teu sopan teu kaot ningali duit. Tunggu saya. Seh, ada apa? Ada kabar buruk, si RW ternyata gak setuju sama The Gondrong. Anak kasih pulus. Mereka gak bisa disogok, Seh. Kudu dikieu ta, Seh. Gerakeun warga supaya pro ka urang. Siap, RT. Hei, hormat ulun ka. Siap, komandan. Ayo bergerak. Tuh, ibu-ibu sogok cenah akan ka RT. Iya, ketitipan ti Pak RT ieu teh. Tong saya cari. Pak RT, harga geus disogok kabeh ku urang aman. Ngeunaheun ku saya gadat. Oh, hampura ai gitulah baju. Pura gede lah bajunya. Ya baiklah. Ngareureusnya euy. Ngareurewas siga tongo ya. Si eta di nu ngerewas teh. Bahaya.
kabeh warga disogok ku si timur. Kabeh. Yang benar, ieu mah geus semua benar ku diuruskeun. Hayu bergerak ulas kawas tongok. Ai, kumisna. Ai, hangsip montok. Ai, moal balik ieu mah kudu kabur. Sieun kudu kabur. Kamana sia? Ih, salah posisi. Ah, jelema eta tah nu kasogok ku si timur teh tah. Ah, kabur. Tuh, jelema itu tuh nu neka jual tanah warga teh tuh. Ih, lobaan ih. Sieun. Kalem, apa legend? Boro-boro maneh aing ge sieun. Tong sieun, urang mah dina jalan kebeneran. Maneh jadi RT kuduna mengayomi. Kalem we, masyarakat ieu butuh duit. Bingung kudu ngadukung saha, itu dunungan, ieu dunungan. Hek mikir lain kegerenggengan. Geus ieu teh geus. Kumaha Juragan. Aya naon? Aya reungit. Mana? Ieu. Tangkurak, lain reungit ieu mah kehet. Tanda kelahiran. Ore, ane senang melihat mereka berantem. Teh, juragan, sok bayangkan ku akal sehat kumaha lamun tika tanah urang dijual, leuweung urang dijual, cai urang dijual, masyarakat teh dahar ti mana? Sementara Nutrisi otak, 70% oksigen, 20% air. 10% makanan. Lamun tilu anak eueuh urang rek bisa hirup kumaha? Benar Gusti, aki orang oge sawahna laga piraku rek dijual mah urang dahar kumaha. bahaya ini. Bingung anak. Teh, kasih aja uang ini semua pada rakyat. Bener ente. Ini sih. Nih. Duit. Tapi urang mah bisa kalau ku duit. Najan eta duit loba, keheulaanan. Urang kudu ngajual tanah urang mah. Juragan, saya mah ngiring ka warga we ah. Bade ka warga. Aduh, komandan kumaha ayeuna urangnya? Heueuh nya, urang ge sarua cinta kana tanah karuhun urang teh. Balik kudu ngilu ka RW ayeuna mah. Teh, mal bener urang mah rek ngilu ka RW ah. Punten. Abi ge Pak RT hampura, pada ka Pak RW mah anu mah. Aing kudu kumaha juragan? Tidak ada kesopannya euy. Mau balik ayeuna mah kudu kabur kurang api-api ngumpul. Hayu. Hampura euy kuat rek kompolela ka ieu teh bese. Heuh. Duh, kumaha duit geus ditampa. Ah, api-api rek ngilu ka RW ah. We, urang rek ngilu ah ka RW. Hampura tadi kalap. Ah, maneh mah nu geus ge pengkhianat. Waduk Dharma. Mana sih cangkudu teh tadi? Ente ada ide. Kabur. Ka mana maneh? Aneh gak paham ngomong ente. Urang warah atau rek dikumahakeun ieu jelema teh? Bebas urang mah, nu penting tanah terjadi. Warah ameh teu kawas tongo.
Tenang, ulah make kekerasan. Oh, wah, udah sina adus PRW lah. Biar anak yang bawa. Lalu. Harus bagaimana? Mereka mana? Para siapa lol? Giling. Kurang. Maneh nanaonan ngajangkor ka dieu. Ya, Mantap sia. ngilap. Like, comment, share. Thank you, Teh. Action. Sawah, kebon, cai, Action. kebon, cai. Action. PRW aya piomongan eta aya tamu di Arabia. Action. Action. Antum tahu rumah RT? Tahu? Action. Action. Bagaimana dengan kesempatan kita? Action. Peninggalan. Action. 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 Waras ya Bahlul. Action. Keledai serius. Tungkul. Jang. Action. Ente ada ide?